Wanci burit surya rek pamit. Anu yuk Kieu we nu ngan muatan nih cenah aya ngojek ngar ke mana, Pak? Ngojek. mau apa? Ulian we. Nah, aduh kan dia mah ngojek ka dia mah tuh. Dia kira kaya perlu. Perlu naon, Pak? Pinjam duit sugan boga 100 Teu boga wa euy ngojek oge can narik kieu teh. Isuk can ngalarisan sugan teh warek ngojek ngalarisan ka urang. Moal ngojek tadi itu neangan Mang Uyu. Pinjam duit nyata sugan boga. Sidik teu boga hampura dah ai boga mah. Da teu gede henteu 100 bro. 100 ge itu boga mah 2000 ya erek saya meuli kopi dah. Betul pisan ya. Aing tulungan pisan keur poe ayeuna. Eueuh wa teu boga. Keren lajo naon eta? Iya, aya jelema tuh ditewak ku polisi gara-gara ngadahar daun ganja. Nah, ngadahar daun ganja. Nah, daun ganja dilarang gitu. Daun ganja mah dilarang atuh. Teu meunang nu kitu mah masuk kana golongan psikotropika. Nu kitu mah kana golongan narkotika. Golongan setrika kumaha itu? Lain setrika, golongan narkotika, narkoba eta teh. Lamun konsumsi ganja eta teh matak ngaruksak kana sel-sel pertumbuhan otak wa jadi bodoh. Lain pertumbuhan janin lain. Tah nu ngadahar nu kitu mah sok jadi lieur. Sok matak lieur, matak dilarang. Nah, daun ganja hungkul gitu. Daun ganja nu dilarang mah. Nya daun ganja hungkul ai nu dilarang teh aya daun sampeuh henteu. Tuh ada daun sampeuh mah ngeunah, daun sampeuh mah. Komo dijieun buntil jeung sangu, aduh, pedo elom. Daun sampeuh mah ngeunah teu matak lieur. Ah, cok saha mah jeung teu matak lieur. Sarua we daun sampeuh ge lieur, teu daun ganja hungkul nu lieur mah. Meureun loba teuing ngadaharna jadi kemerkaan matak lieur oge. Teu bieu cek keneh di dieu geus tuang jeung daun sampeuh. Nya meureun eta mah loba teuing ngadaharna matak jadi lieur ge, nepi ka kemerkaan paling ge. Saeutik ari ngadaharna mah. Ngan sirah we anu lieur da ku sabab loba hutang. Goblok atuh eta mah lain daun sampeuh atuh. Eta mah lieur sa bagi gede hutang atuh paingan datang-datang nyentuh atuh ai. Di hutang mah.